nyebut sesuai teh. Sesuai. Kolot. Heuh ame dibenerkeun ku dina jadi uing nyebut sesuai. Sesuai. Sama jadi uing disalahkeun. Sia pipiluan ka budak atuh. Sesuai. Maksud uing mah kudu nyurup sata gitu. Oh nyurup. Ah kitu eta nya ho ninganan. Nah kitu atuh nyurup. Hek lagu anak-anak pandirinya teh budak meureun. Nyurup jeung umur. Eta kitu. Nyurup jeung waktu. Heeh, sok adinya. Aya lagu nyurup jeung waktu aya. Lagu naon? Atuh kemerdekaan. Oh nu ayeuna teh. Bisa ngalaguna gitu. Tah eta kitu sok bere lagu kemerdekaan gitu. Gedinya sok adinya. Make musik Ah, sok musik adinya musik cenah. Kia. Kumaha? Paris. Oh kieu. Oh sok siap. Semangat. 17 Agustus tahun 45 itulah hari. Atuh tong seuri. Wing disengsarikeun hari teh sia mah. Elah. Siat. Tahun opat mah Soekarno ge can lahir. Ai kemerdekaan tahun Heuh lain kitu atuh. 17 Agustus sakaliguskeun. 17 Agustus situkeun sakaliguskeun. Ai wing naon? Mah 7 atuh nyaho jadi nyesa. Jadi 5 na papisah mana opat jeung 17 Agustus tahun 45. 17 Agustus tahun 45. Itu hijikon. Ieu mah Musik. Agustus tahun 45. Nyesa wae. 5. 17 Agustus tahun 4. Ai 5 na kamah. aduh geus nyanyi eta tuh ganti laguna. Ibu-ibu puntennya nyanyina gagal. Ganti aing mah. Sampai jauh-jauh opatna paneuri. Elimana eueuh ngaleungit sama. Tang mati kok tong kemerdekaan. Tong lagu naon? Lagu budak teh nya. Lagu tah kitu sok lagu budak cing atuh sok. Alinya bisa mah lagu nu mana lagu naon? Aya dina awak. Awak kumaha teh? Anu eta nih. Kumaha? Tah eta. Oh, anggota badan. Lain eta lain. Anu anggota badan. Anu kumaha coba sok ieu ngadaya. Dua mata saya. Oh lagu eta lagu anak-anak seteh. Sok kadaya. Tah nyurup gitu mah pantes. Sok. Dua mata saya. Hidung saya satu. Dua kaki saya. Mama ke direret sama. Leungit lain. Sedih wing mah euy. Naon kitu? Tadi papangi sukuna hiji. Oh itu. Di jalan. Ari kitu ka mana hiji deui? Teuing teu tega nyanyina aing mah. Dua mata saya. Nah itu. Hidung saya satu. Dua cokor saya. Atuh lah nyebut cokor seteh. Kasar cokor mah. Tadi nu bener nu kahiji enggeus. Nyata rek kaki teh tadi buntung karunya mata cokor atuh. Siapa kos hayam cokor ting. Ai cek maneh tadi cenah epot-epot ka di cokor teh kotor cenah. Eta malin nyanyi eta mah di jalan. Oh iya. Pertama lagu mah kudu bener. Dua kaki saya. Entong di pegatan atuh laguna nya. Atuh dia di pegatan mah bener keuneun atuh. Teu di pegatan ge. Ngaganggu wae. Dua mata saya. Hidung saya satu. Dua telinga saya. Pakai sepatu baru. Satu mulut. Terus emang ngaganggu wae. Lain ngaganggu gitu. Di mana ya celi make sepatu? Make sepatu mah sampean kasep. Ya dua telinga saya pakai sepatu baru ieu mah. Saya taman. Coba sok tanya barudak hari sepatu dangona dina naon? Dina kaki, lain dina ceuli sateh. Tadi babaturan si eta. Naon gitu? Anu teu make tiung ning tadi. Ai gitu. Gulang galawing sapatu sia dina ceulina. Eta mah gagantelna. Maksud uing mah eta
tolol. Atuh sebutkan ya gagantel. Oh kira aku kumanya nyina. Dua telinga saya pakai antingna gagantel sepatu tegenaun. Terus ya tanyakan tegenaun tolol. Aya dibenerkeun bijueteun udah kitu ya. Nggak ganggu yang nyanyi. Sakatu kadinya sok kumaha di dinya lah kadinya kita sok. Satu mulut saya. Dua tangan heula tuh. Dua tangan saya. Yang kiri dan kanan. Satu mulut saya. Kepala saya dua. Satu mulut. Ya sama kal pasti we. Heran. Lain tiap lagu teh tiap pahit teh bener keuneun wae pusing. Ieu mah arti keuneun wae atuh. Atuh antep we ngaranna ge budak. Atuh di mana saya sirah dua, sirah mah hiji. Ieu mah ya kedua kepala saya ieu mah. Ya, coba barudak. Ai sirah sabar hiji. Tuh hiji tingali. Ya, dua sip. Hiji sudah sirah mah. Tolol sih emangnya. Dua. Hiji mana hiji? Hiji dari mana? Naon? Pinter sih itu wing ele. Naon gitu? Hiji mana? Iya, jangan hiji dari mana? Iya, kebaturan. Kakareun wing ele, ke penonton. Atuh dah teh eta mah lain deui sirah huing sirah batur. Coba lamun coba wing nanya. Lamun di dinya sirah dua anu hiji mana? Iya. Anu mana hiji deui? Iya, hiji. Hiji deui. Iya. Siapa? Atuh tong dihitung ge sirah eta. Ada keke we kepala tolol sih itu teh. Si itu mah ngeprank, gak we ngeprank. Sirah mana nih? Hiji dari mana? Iya. Aing katipu we. Tong anu tong ngajurus kanu itu tuh dah laguna coba anu. Ganti laguna. Ganti laguna coba tong ngajurus kanu kitu laguna coba budak-budak sem kanu kitu lagu teh. Ieu mah. Lagu naonnya we ya. Sok nu mana coba sok kadinya nu bener nu bisa laguna. Oh iya geninganan we. Diajar di sekolah coba. Nu mana? Lagu di sekolah tadi ajarkan pada hari Minggu. Tah eta bener teh sarua lagu budak kita ge sok kadinya. Sok sekali deh tepuk tangan budak tepuk tangan. Sok ayo. Pada hari Minggu rekutuk aya ngawelu. Tong seserian atuh. Ya lain. Ai mana ya teh? Lain rukutuk atuh sia teh. Kuturut sama rukutuk aya ngawelu teh. Si mata nyawan aya uing teh memeh ini teh rekutuk euy sugi-sugi. Atuh tong dilagukeun eta lain lagu eta mah kuturut kutu. Pada hari Minggu kututut. Kuturut. Kututut. Lain kututut, kuturut. Pada hari Minggu kututut. Yalah. Cicing seteh. Lain unggal poe manggung masih kena ngilu seuri. Mending ulah ku batur sorry teh. Coba kela ya. Siapa kudu dikieukeun si banyak di bener. Ku. Rut. Hijikeun. Pasti gitu esa. Rut. Kututut. Siapa disalahkan dibenerkan? Tapi dia las kan. Nawan. Mana nyebut tutut coba. Tutut. Nah pakai seuri nyebut tutut wing. Penonton coba sekali deh. Tutut. Emang naon gitu? Pantas nyebut tututna. Antas dipaehan sama. Atuh kieu nyebut nata. Kumaha? Bari dikieukeun. Tutut gitu. Ajis lebay aja. Ayo coba ayo. Penonton yang ningali. Mirip nyamunya. Mirip nyebut tututnya cara mana? Mirip monyet. Oke, jauh. Geleng sama jenis naon. Ayo nyebut tutut. Ulah nyungcung. Ulah nyungcung kumaha teh? Bibirna mana mah juga liang teh hayam. Hor. Anu ngaranna huruf vokal U. Nya. Pasti manyun. Burut tuh manyun bibirna. Terus Tutut manyun bibirna. nyeta tuh ulah manyun.
Honda ke hese karena vokal huruf. Budak bisa menyebut tutut temanyun. Dacan. Hese atuh meureun. Barudak bisa teu nyebut tutut tong manyun. Ayo. Silakan si eta mah. Ibu. Lah, Ari ieu budak. lah nyebut tutut temanyun tidak tetet. Budak teh langsung ngahuleng. Ya, ente menang gitu ah. Ngerakun uing jika pajarkeun kete ulah nangnak deui blador cenah. Naon budak uing nyebut tutut jadi tutut. Aing. Gelah coba uing nanya. Mana bisa nyebut tutut temanyun pasti manyun teh. Bisa we. Sok coba nyebut tutut temanyun ayo sok ayo ada pasti manyun. Sok ge turutan barudak. Oh naon coba sok nyebut tutut temanyun coba ayo. Udah pasti. Anak keong. Artinya hoge jual teh. Aku mau eta barudak make nu kieu. Pakai sirah. Tah ieu tah. Pakai sirah. Ieu. Tarang. Lain ieu tah. Otak. Bujur. Jauh-jauh semua. Atuh heueuh to otak tolol. Teu kudu ditanya. Geus atuh ka bahasa eta ngalagu deui ah. Tuh rek laguna. Gara-gara jadi nyebut tutut. Ya, Sok adinya. Kuturut lain kututut. Kemae geulis apalkeun anak keong. Sok adinya sok balikan deui. Adinya sok. Pada hari Minggu kuturut aya ke kota. Nah gitu. Naik delman istimewa kududuk di muka. Asik. Duduk samping Pak Kusir kasemprot bujur kuda. Bat bet brot sorabool kuda. Siap kunaon eta kuda ada menang bat brot. Hah? Nyiri beuteung. Asup angin. Kubaran atuh. Apa cek uing teh kuda teh minum antanan. Teu cager-cager. Atuh. Asip angin mah nggak antanan gitu. Eta nu cair teh ani. Antangin aya ge. Antanan. Antanan mah lalap lin ubar asup angin sama. Antangin. Ieu mah sok model teuing. Antangin nya eta. Tangin. Eta lagu jang barudak SD eta. Budak SD, SD. budak TK. Budak TK, budak SD laguna eta. Pada hari Minggu kuturut aya ke kota. SD, MI meureunnya. Ya eta SD. Keur SMP aya. SMP, SMA aya. SMP, SMA. Cik coba lamun heueuh maneh. Budak aya menang kali SMP ti dia. Aya tuh sok aya. Cenah arek lagu kanggo murang kali SMP coba sok kumaha. Ayo. SMP-nya. Heeh, wing ngadenge kumaha sok kadinya. Pada hari Sandai empalo pada tu Siti. Naik delman Is naon teh? is naon? naik delman is beautiful. I'm sit to Dawon. Duduk samping Pak Driver yang sedang walking. Terus Mengendarai horse supaya a good walknya. Hey, oh yes, oh no, oh yes, oh no, oh yes. setiap pira goya dak didung jadi oh yes oh no. Sama. Apaan bahasa Inggris? Oh yes, oh no, oh yes, oh no. Dak geus serajan bahasa Inggris ge juga pira jadi oh yes oh no semua. Gitu. Apa namanya kenalan yang bahasa Inggris? Oh genaheun kumaha kok kowe dak dik duk Oh, gitu. apa nih mah bahasa Inggris? Oh yes, oh no, oh yes, oh no. Eta teh kudana masih kene cangker. Kudana cangker keneh. Masih kene cangker. Oh yes, oh no. Ai kudana geus leuleus. Oh, yeah. Oh. Siapa gitu wae ka jurus teh budak teh. Ieu mah Eta mah lagu jang SMP. SMP. MA. Heeh. Terus dewasa aya. Dewasa aya. Oh iya. Cik we yang ada ikut dewasa kumaha coba kumaha sekalian lah ya doa. Nya. Kumaha coba. Anu dewasana. Kumaha sok hayang ngadenge euing coba. Duh, naon ka tukang teh? Anu dewasa mah kodo rada hebatnya. Aduh, Make musik anu ieu nih. anu mana teh? Anu mimiti nih musik. Intro. Mimiti, musik mimiti. Oh musik intro. Tololnya sih eta mah. Oh itu. Intro mas teh tetep pemain film DKI Dono kasino intro tololnya. Eta mah intro, sate eta mah. Eta. Oh intro warkop. Musik anu awal eta. Musik awal ngaranna intro. Warkop DKI intro. Lain dibalikeun maneh mah. Oh
geus dihilian. Dihilian sama gitu. Eta lah pokokna mah. Oh, pakai musik intro cenah. Kang, sok. Musik mimiti. Sok pakai musik mimiti kadinya. Ih, tolol, teu barisaeun lain. Naon teh teh make ngamuk. Mungkin itu mau tukang musik eta atuh. Emang kunaon gitu? Belet. Apaan musik intro meureun? Musik itu eta mah. Es krim tolol. Sesuai saruana. Siapa? Abang kena kabudak musik itu. Oh, kumaha lagu dan kumaha coba. Musik dan kumaha. Kakaraeun ya pemusik gitu. Anu kumaha coba. Hiji dua tilu degeun. Teleng teng 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 teng. Oh teng teng ranginang naon we teh. Oh, semenjak ada harun. Eta Teng 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 tong tong teng. Oh lagu Ebit. Perjalanan ini. Oh, atuh ngomong tadi lagu eta atuh semua. Ebit gede bage. Eta Gede bage. Ebit gade gede bage semua. diganti deh. Oh iya diganti semua. Ebit gade paling gede bage. Eta. Cok, Teng 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 teng. Dina de. Duh, denawan. De minor de mayor. Nya si eta mah loba tatanya atuh kumaha nya. Kumaha uing. Pan maksudna dina de minor, dina de mayor. Eta de botram. De botram. Siapa yang ngajakan mayor tolol? Siapa jadi mayor kada? Maksudna musiknya lain mayor botram. Iya mah. Musikna naon? Kode naon? Kode kumaha sia lah. Tanggal. Nyanyi ge artis kita rada ditatanya gitu teh. Lain budak teh heuras aing. Kakang budak maneh lieu. Sok adieu. Sok atuh. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja mengendarai kuda supaya baik jalannya. Duk dik dak dik duk, druk duk. Tadi dak dik, tadi dak dik duk, tadi dak dik duk. Ari duk duk cungungung. Oh itu. Siapa kemana menit? Eta mah aya gogog cungungung. Lain duk. Apa nih hese ka dituna tolol geunaheun ka dinya. Tah eta jang dewasa eta. Dewasa. Aduh. Terudak dia aya. Ieu teh urang naon teh? Ciceda silir. Hah? Ciceda silir aya. Cicada silir teu aya hese. Urang Cikundul. Teu aya. Sukabumi atau Sukabumi. Teu aya. Oh, sama aya ke urang mana tuh? Garut. Semua jauh-jauh Garut. Atau enggak Sukabumi saya teh. Aku mau. Nya si eta mah protes wae. Atau udah jauh-jauh sama Garut. Kumaha uing we maneh mah dingekeun we. Cenah. Oh jadi aya ke urang Garut. Urang Garut. Ibu aya nu kantos ka Garut. Aya anu urang Garut aya urang Garut. Ulah. Oh aya cenah aya. Oh, aya. Aya. Syukur lamun can pernah ka Garut. Emang naon gitu? Alus entong ka Garut. Oh naha? Ese modal. Wah, semua kayak nyebutkan hasil modal pemerun pom bensin balatak teh di tu WC sama ngajajar. Sama kalakah naon hubungan jeung pom bensin tolol? Apaan cek bane cenah lu ka Garut teh modal cenah. Nya ka Garut mah ese modal ese ngising. Heupeun loba teh pom bensin oge WC meureun. Nya tolol. Aing mah teu kaharti wae. Nah sateu kumaha itu kumaha menang nyebutkeun hasil modal. Di dalam bahasa Indonesia. Heeh. Duh mereka kudu diterangkeun kitu sagala. Aya eta etimologi. Etimologi molohok. Asal usul kata. Terus? Kata kagarut. Heeh. Pisah kagarut. Rut. Ari kaga teh artina? Henteu. Ari rut teh? Modal. Jadi kagarut henteu. Modal.
Atuh lain deui ge jual teh kos sakatana. Deui kumaha eta keukeu lamun ka Garut hese modal. Maksud uing nggak suka teh ngaran Garut kota. Eta mah maksud mana maksud uing mah ka Garut henteu rut. Jadi Atuh nyaho gitu pasti modal heuh. Yo tapi ibu-ibu lamun hese ngising Heeh. aya ubarna Kunaon? beungkeut ku karet Itu ameh naon? karirut. Pragus teh modal karirut teh ya. Tinggal pan karirut berarti karirut. Aku salah ngomong begitu ah. Geuleuh edit aing mah sabar kalagu wae coba sok aya nyaho coba keur urang Garut kumaha. Orang Garut. Sok aya ngadenya uing. Dinya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke Garut. Naik delman butut ditarik ku kuda burut. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang cemberut. Mengendarai kuda sabari gagal. Sia teh ngan hayo lagu teh picilakaun wae aing mah. Siapa ungatnya? Nya bener teh Bu. Siapa pasti ngaganggu. Naon nyanyi uing mah. Atuh ngaganggu kada pasti kitu lompatna ka dinya. Ieu mana budak Pasti teh. gitu kadinya kumaha tolong. Sok coba. Kumaha balikan deui? Pada hari Minggu. Ku turut ayah ke Garut. Ut, Naik delman butut ditarik ku kuda burut. ut, Duduk samping Pak Kusir yang sedang cemberut. ut. Mengendarai kuda sabari gagal. Tah eta. Da pasti lompatna ka dinya uing nyaho. Dengikeun heula atuh dengikeun waka-waka dibekam sia mah. Uing arek ngomong kumaha? Emang wani nyebutin anak? Wani, Bener wani? uing arek ngomong kieu. Pada arek mengendarai kuda sabari gagaro kaburu ku maneh dibekam. Jadi penonton ge Udah pasti ka dinya atuh lompatna. Ulah sok kitu picilakaun maneh mah. Ieu mah. silakeun naon sih? Emang wani nyebutkeun anak? Wani. Bener. Benar. Kang, urang gebotan budak kieu mah tuman. Deuh tas. Sok lamun wani mah hayo, sok sebutkeun. Kareta Tuman lah. Yang naon? Heuh keur ngawarah di dinya. Among ah. Mangke nyebutkeun emang cenah bieu nyebutkeun wani cenah. Atuh panela make nu kitu tolong. Atuh hayo sok mah hayo, sok hayo. Uing mah meureun budak keneh boga panyakit sateta. Penyakit naon? Lemah, Duh lemah naon? lemah nanut. Jantung gitu ieu mah. Jantung di dieu mah. Pan uing mah budak jadi sok salah. Sok ayo sok. Sok lamun heuh mau wani mah. Tuman lawan warah budak ieu mah sok ayo. Sok. Sok. Ayo ngalagu. Eta na tuh. Aduh. Sok kadinya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke Garut. Terus. Naik delman butut ditarik ku kuda burut. Terus. Duduk samping Pak Kusir yang sedang cemberut. Terus. Mengendarai kuda Hayo tuh tulikeun. Tuh nya berarti teu wani maneh nyebuteun ada pasti kadinya lompatna. Ieu mah. Hayo sebelum heuh mah sok sebutkeun sakali deui. Ayo. Ya Allah yang Rabbani, Ngadoa heula. berilah hambamu ini bolongan. Duh, bolongan. Sok ayo. Ayo. Pada hari Minggu ku turut ayah ke Garut. Naik delman butut ditarik ku kuda burut. Duduk samping Pak Kusir yang sedang cemberut. Mengendarai kuda sabari gagaro perut. Hei, duk tik tak tik duk tik tak tik. Epoy, epoy. Kela. Oh berarti bari kieu benernya. Mari kita. Epoy. Saya tak. Ari maneh di Mararana. Di arek milu moal. Oh Maija mah. Kaliang tai beteng. Geus. Ka dieu gitu. Kan